qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi. Yuk pamaka dihampura naon anu ieu asarul baqi. Asarul baqi dihampura. Walau hamala jeung lamun tah mamawa si jalma sauban kana baju atau naon sauban baru lagi bawa mah. Alaihi anu eta tetep dina saub teh duluhureun saub teh najasatun ari najis maupun anha anu dihampura. Lantasiha maka antesa naon salatu salatna si jalma. Tapi dihanap lamun loba, lamun seutik berarti jadi masalah. Jadi aya getih naon teh najis anu dihampura saperti getih-getih anu saeutik. Getih anu saeutik kan dihampuran. Entah itu tina bisulna atau naon ngahaja atau dihaja terkadang. Nah, terus si baju nanti dipakai deh naik sholat deh. Ngahaja lam yu pak lam tasihah sholat tuh. Desah cenah sholat tuh sholatnya si jalma. Kamalau hamala seperti hana lamun teh mawa ieu si jalma ngagandong. Mawa ieu si jalma mustajmiron. Ka jalma anu keunang teh peper nu susuci bilhajari ku batu ngagandong jalma nu geus istismar anu piihna ngisangna ku batu bersolat digendong lam tasihan desah walawin tasarot jeung lamun narima sumebar ieu najasah bil iriki ku keringet an mahalil istinja tina tempatna istinja palasau maka ari pendawat anu leuwih sohe eta apu dihampura li usril ihtiraji kana hesena ngaraksa geus tiih terus ngisang ku batu pake deui calana lulumpatan otomatis berarti kesangan dah ka mulai ber ka ditu ka dieu urut istijmarna teh terjadi masalah sabab li usril ihtiraji. Walau hamala jeung lamun tamamawa si jalma hayawanan kana hewan tanah jasa anu narima najis naon manfaduhu boolna ieu si hayawan bil horeji kesusku sabab sesuatu anu kaluar minu tina eta manfaat papi butlani sholati jeung eta tetep dina batalna sholatna ieu si jalma wajani ari aya dua wajah. Alaso ari pendapat kana leuwih sohe inda imamil haromaini mungguh imam haromain eta al-butlanu batal wa qatwa jeung memastikan hukum bi kalawan ieu batal sal mutawali imam mutawali sal mutawali imam mutawali walasau jeung ari pendapat leuwih sohe inda Ghazali menurut Imam Ghazali eta sihatu sholati sah sholatna si jalma mamawa hayam hayam ada terang ngisang jadi manfaatnya naon teh tanah jasa manfaatnya haya iyalah mamawa hayam lah intinya mah maka tanah jasa manfaatuhu bil horiji minhu haya tayyan atau naon lah tapi nanti najis jadi mah tadi isangan berarti atau mawaha naon we tadi ucing meureun tah mawa ucing naik teu naon menurut Imam Ghazali masah kecuali cik Imam Haromen. Walau hamala jeung lamun mamawa si jalma baidotan mudirrotan kana endog anu cacing calang nurusak haswuha anu ari eusina atau jerona ieu baidoh teh eta damun getih wa dohiruha jeung ari dohirna si baidoh eta tohirun anu suci ari luar nama suci bersih kebutaan kebutaan hayama tapi jerona geus aya getihan ya cacing calang teh
palaso maka kaul anu leuwih sohe eta butlanu sholati batal sholat. Wa mina jeung eta tina anwa teh tinu syawari ari letakna pirang-pirang letakna jalan pirang-pirang jalan. Berarti pemusim hujan ayeuna nya al mutayaqqonu anu diyakini naon anajasatu najisna yupa maka dihampura naon amma najis atau perkara ya tadiru anu narima hese naon al ihtiru jungaraksa minhu tina etama goliban dina golibna. Urang ngalewatan jalan atau leumpang jalan anu kahujanan anu aya letakan jeung diyakini jeung jalan ieu teh memang panggiling gisik nya urut najis urut naon lah gitu tah ngomong menuju hayam murid itu jadi masalah di hampura kecuali anu nyipratna kana eta sarung kana eta teh bener-bener benda najisna gitu hari letak anu pacampuran jeung najis mah di hampura. Tapi lamun bener-bener anu nyipratna benda najisna tai kotokna keranya eta mah najis. Tapi lamun letak namanya henteu. Di hampura ya tadura tiroju minu goliban. Wa ya talipu jeung nerima beda-beda ieu. Nanti tinu syawarinya. Wa ya talipu jeung nerima beda-beda ieu tinu syawari bil waktu kalawan waktu. Bil waktu kalawan waktuna. Jadi payu pamaka dihampura ieu tinu syawari letakna jalan taneuh jalan pisitai dina waktu hujan duna soipin teh dina waktu halodo kumaha dina waktu halodo nya meureun eta sia teh kabanyuran di banyuran kunaon gitu lain ku cai hujan tapi di banyuran ku cai ember naon. Nah dina waktu halodo mah teh dihampura lamun niprat wabi mau di najasati jeung kalawan tapatan najis minal badani tina badan sehingga payu pamaka dihampura naon anil adyali pirang-pirang pinggirna atau ujungna baju atau sarung atau sarung tadi hampura sote lamun nyipratna karena sarung atau baju anu deket karena tanah dunal akmami cenah henteu pirang-pirang lengan baju lamun nyipratna kana lengan baju berarti kan asa jauh-jauh teuing gitu berarti kan dirinya kurang hati-hati gitu teu dihampuran teh karena rinu dihana mah sarung mah dihana posisina pasti nyipratna teh tapi lamun lengan baju mah deh kakeunaan-anana. Nah ieu dipertanyakeun. Henteu dihampura cenah kitu. Nah, maka dihanap aya kira. Ieu nah. Wal aktabi jeung pirang-pirang bahu aktab atau walikat. Bahu atau walikat berarti daerah badan ke atas, warosi jeung sirah teu dihampura. Oh wakulu dalika cenah jeung ari eta kabeh teh wakulu dalika jeung ari ieu payu pa anil adyal ya dunal akmal wal eta pil qalidina saeutik payu pa anil adyal teh eta pil qalidina saeutik dunal kasrin teh dina loba pal qalilu makar disebut saeutik teh eta mah perkara layun sabu anu teu dinisbatkeun anu teu dihubungkeun saha sahibuhu jelma anu ngabogana ieu mah pihi dina ieu mah ila kilati tahafudin kana saeutikna ngaraksa bihila pil kasir berbeda kalawan loba painau maka suna kasir eta yun sabu dinisbatkeun saha sahibuhu jalma anu ngabogana ieu kasir pihi dina kasir ilakilatil hibdi kana saeutikna ngaraksa artinya anu disebut qalil teh jadi sesuatu yang anu teu disebutkeun anu teu dikatakan sebagai orang anu teu hati-hati
Jadi maksudnya teh anu teu dikategorikeun sebagai anu teu hati-hati teh takoli. Jadi layun sabu sahibu fi laki-laki tahap udin. Lamun loba mah berarti anu dikategorikeun jalma anu disebutna teh faqalilu malayun sabu. Jadi sesuatu anu saeutik teh adalah sesuatu anu dimana jalma eta teh henteu dikategorikeun, henteu disebatkeun karena kurang hati-hati yani henteu hati-hati. Kada naik hati-hati kumaha da urang hese nya ari anu nyipratna saeutik teh. Berarti lamun kurang henteu dikategorikeun karena kurang hati-hati mah berarti manehna geus aya usaha hati-hati gitu. Henteu dikategorikeun karena kurang hati-hati berarti nya geus aya ikhtiar hati-hati ngan anger wae nyepret tah. Maka eta dikategorikeun saeutik gitu. Dalamun henteu hati-hati mah pasti loba nah da aya banjir saeutik sarung tadi kaluhurkeun pasti berarti kan eta loba kakeunaan ku najisna teh. Jadi loba teh anu dikategorikeun henteu hati-hati. Henteu hati-hati. Dasar lama lamun anu saeutik mah jalma teh geus hati-hati gitu. Geus hati-hati. Lamun eta mah teu hati-hati nu loba mah gitu. Nu loba mah teu hati-hati. Nu saeutik mah hati ngan anger wae nyiprat keneh. Lamun hati-hati ku hati-hatina aya nyipratnya berarti nya saeutik pasti saeutik. Lamun teu hati-hatinya pasti lobana da. Tala naon taledor. Wallahu a'lam bishawab.